Hei, si mana kera? Ayo. Ini wangkung dah. Ayo, irang eta. Si tadi ya. Anu beja tuh arek ulin teh. Di mana kera? Nguseup. Emang sapopoena teh nguseup jeung nguseup ieu. Tadieu geura. Eta laukna mah cenah nguseup deui teh mawa lauk. Geus loba lauk mah tak menang bikeun kitu we. Orang kaya. Oh, Kaya. Lain orang kaya eupan nu hade, Eupan hade. Oke mah teu menang kaya teu menang. Depan mah gampang. Di tadi. Kita di kesel. Bisa teh nguseup tadi paling di daguan ya wes. Pare heula we Pare heula. Ai kamari kan poe Minggu menang lauk baraha di dinya di balong itu. Menang lauk mah mana gede-gede kieu nih laleutik karunya laleutik keneh. Menang lauk kaleutik. Abang ku aing di bawah bisi kolotan bisi nara nanyakeun karunya. Pas deui ku aing. Oh gitu nya. Bisa teh musik menang teh. Eta bebenang teh nih. Kumaha Aing menang lauk 2. Heeh. Menang lauk. Di ala ada lauk teh 2. Ditinggali ke tuh aing. Ieu lauk teh indung bapana ga. Aina lamun di ala ku aing dicokot. Karunya nu laleutik jadi anak yatim meureun ku aing. Bapana di bawah. Gitu. Penting kamari eta. Ya dengekeun umpan aing baru kieu ngaresep geus nu heueuh umpan aing mah. Wo pas heueuh sia. Ak di beruntil-beruntil ge lauk geus nyarampulkeun. Perintil-perintil kieu lauk geus nyarampulkeun. Umpan aing ya. Laga karah kitu oge. Siapa upan siapa dikeun teh lauk nyalamper Nyalamperkeun nu aing aing mah mah. karak dijieun upan aing karak dijieun lauk geus ala lantri hareup Antri. lantri ka aing nyalamperkeun sia mah Kana umpan aing euy. Karak sakarit tuh gerak. Aing mah. musuh boga upan naon Naon eta Dengekeun dinya? depan aing mah ye. Mentak aing lauk menang loba oge. Ya. tapi nu musuh Aing arek nguseup ya poe Minggu. Oh. Depan aing saking ku hadena. Oh. Poe Sabtu lauk geus nyalamperkeun tah. Ade. Ade ho. Aing saking ku Jeung teh. hadena. Eh, yo. Heuh. Ngai lauk aing tuh. Mana teh? Ah, ngita. Oh, nya. Nah, lauk aing tingali. Aji. Hasil kamari nguseup ya teh? Yo, kamari. Ya. Nu tadi man tadi ka dieu kan dibikeunan we tadi mah. Ayo itu lauk naon tuh itu tuh? Mana? Gede. Nu gede. Naon lauk nu gede eta Lin? Oh. Lauk nu gede eta aya kelebihan ayo. Oh. Naon tah? Dengekeun ai lauk eta mah ye. Naon tah? Diketrekan kieu sakali. Bisa nyanyi pop. Ade ho. Celoknya. Lamun 2 kali dikiekeun tah. Nyanyi Sunda ge bisa ya tanya. Telu kali? 3 kali dangdut bisa. oh 4 kali Nu kaopat nu hade mah. Nu kaopatna dikieu-kieu teh aing teh. Ngaji, eta bisa. Ngaji. Eta kelebihan lauk. Mang di mana dijual? Tadi nama leutik eta teh geus gede teh dijual eta lauk kayak gitu. Nah, tuh kita mau langkah heuh. Geus moal boga mah moal boga. Eupan age pan hade. Oh. Anu diomongkeun dari nya. Wah, itu. sulit kieu aing wangkung jeung lagi bikin tiluan heo Ka mana tuh engke we? sulit tah Balik kan? Nona. Balik ya. Engke arulin deui orang nguseup deui. Siap. Oke, orang ketemu di Wahangan. Oke, Wahangan siap. Batu Gede. Oke. Aya ongkos eueuh. aya Syukur aya mah. ki